Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang deui dina panggajaran Basa Sunda kelas 10 SMA Negeri Hiji Cidahu Kabupaten Kuningan. Dina lowongan ayeuna Ibu bade ngadugikeun materi perkawis dongeng. Eh Minggu kamari urang parantos diajar materi ngeunaan narjamahkeun. Ayeuna Ibu bade ngaguar materi perkara dongeng. Naon aya dongeng? Nah, ya. Materi ayeuna nu bade didugikeun nyaeta perkawis dongeng. Wilujeng Suping, mudahan dina kegiatan diajarna semangat ya. Udah semangat nggak diajar. Salajengna. Nah, non aya dongeng, dongeng nyaeta cerita rekaan anu dikarang dina wangun basa lancaran kalawan sumebarna secara lisan. Nyaeta ti hiji jalma ka jalma sejenna. Kukituna pangarangna tara ieu kanyahoan malah ti iraha mimiti sumembarna oge tara kapaluruh hese di teangan laratanana alatan ukur diceritakeun ti hiji riungan ka riungan sejenna. Nah, jadi dongeng oge sami sapertos carpon, novel, kaasup cerita rekaan. Ijieun cerita jieunan rekaan nu ditulis dina basa lancaran atanapi jenis prosa. Ternyata prosa upami dongeng mah kalebetna kana cerita prosa buhun. Upami carpon novel mah eh, lebet karena wangun prosa modern. Nah, upami dongeng, eh, dongeng mah teu sapertos carpon. Upami carpon mah aya pangarangna, eh, kanyahoan saha nu nulisna. Terus sumebarna oge upami carpon novel mah aina tos aya dimuat boh dina media cetak atanapi media elektronik. Teu seueur carpon sareng novel mah. Nah, upami dongeng kumargi sumebarna secara lisan tatalepa ti hiji jalma ka jalma sejenna tangtos pangarangna oge tara kanyahoan teu apal saha nu mimiti nyieun atanapi anu nyiptakeun eta dongeng eta carita teh hese di tengan laratanana margi kayak tadi teu aya rekam jejakna margi tatalepa teh jadi susah hese dipikanyaho. Eta dongeng anu ngabentenkeun sareng carpon atanapi novel. Umi carpon novel mah sumebarna secara tertulis namanya tertulis tos aya dina media cetak dina buku tabloid majalah eh atanapi media elektronik seueur tangtos pamitos aya tos dibukukeun mah aya rekam jejakna mah pangarangna oge kanyahoan jadi tiasa katingali jujutanana tuh wangenan dongeng. Ayeuna nilai kana wanda jeung eusina dongeng teh kaasup karya sastra rekaan fiksi buhun. Kunaon buhun margi cerita novel mah da eh naon namanya teh sumebarna turun temurun dengan seukur ti kolot urang hungkul bisa ti nini aki uyut terus kaluhur tina kanca kaki. Jadi kasebat buhun tuh di heubeul pisan pami dongeng mah. Kan nilai kana wanda jeung eusina. Salajengna, nah iya ciri-ciri dongeng. Anu ngabedakeun sareng carpon atanapi novel. Now, ciri-ciri dongeng anu kahiji dibagi dua, bagi dua. Nah, namina teh dua bagian ya. Sama-sama dihijikeun tapi ibu dibagi dua. Nu kahiji ciri dongeng teh sumebarna secara lisan tadi tos kaunggul tos kajelaskeun di payun. Yang dongeng mah sumebarna secara lisan, tatalepa. Nu kadua teh kanyahoan saha nu ngaranna atanapi anonim kumargi lisan tatalepa tangtos teh kanyahoan saha nu ngaranna terus nggunakeun basa lancaran atawa dina wangun prosanya salajengna eusi caritana rekaan malah rea pamohalan novel carpon oge sami carita rekaan prosa nanging upami dina
carpon sareng novel mah kesana langkung realistis. Margi diangkat, dicandak ceritana tina kahirupan sapopoe. Pami dongeng mah rea hal-hal kenapi rea hal anu kalebet karena unsur pamohalan. Naon pamohalan? Pamohalan teh nyata unsur unsur anu teu asup akal. Contohna dina dongeng sasatoan, sato bisa nyarita. Dina dongeng sage jalma bisa ngepung, jalma bisa ngaleungit. Eta hal-hal eh naon namina teh hal-hal dina dongeng anu kalibat karena unsur pemohalan. Salajengna ukuranna pondok. Nah, sami carpak ge. Pami carpan pondok pami novel mah kalibat kana carpan cerita panjang. Terakhir ngandung ajen atikan sok sanaos dongeng cerita rekaan rea unsur pemohalanana tapi aya ajen ajen atikan nu tiasa dicandak ku urang kanggo cecepengan cecekalan hirup urang. Jadi aya ngandung ajen atikan. Itu ciri-ciri dongeng aya genep nu kaunggul. Struktur carita dongeng sami sareng carita novel dina dongeng oge struktur carita ngawengku jejer latar palaku galur sareng amanat. Salajengna nah ini papasingan dongeng. Papasingan dongeng teh di pasing-pasing jadi genep nu kahiji fabel. Fabel nyata dongeng nu isina nyaritakeun sasatoan. Nah, tapi paripolahna kaos jelema, kaos manusia. Pamana wae bisa nyarita jeung bisa mikir. Tak ieu nu kalebet unsur pamohalan. Hal nu tak asup akal. Anu kadua pamilih fabel, contoh dongengna nyaeta sakadang monyet jeung sakadang kuyang melak cabe, sakadang monyet jeung sakadang kuyang melak cau. Tah, parabel, nu kadua parabel dongeng jalma biasa nyaritakeun paripola jalma biasa. Sakapeung mahiwal pikasirian tapi lenyepaneun. Contohna nyata dongeng-dongeng si kabayan. Eta kalibatna parabel. Nu katilu sakala pusakala nyaeta dongeng nu eusina nyaritakeun kajadian atawa asal muasal hiji hal, tempat, barang, kesatuan atawa tutuwuhan. Contohna sasakala Gunung Tangkuban Parahu, eta tempatnya sasakala pare, eta tutuwuhan, jeung sajabanana. Salajengna sage. Sage nyaeta dongeng nu eusina nyaritakeun hiji kajadian atau hiji jalma nu aya patalina jeung sajarah. Sejarah. Contohna dongeng Kian Santang. Kian Santang kaunggal dina sajarah nyaeta dina eh, kerajaan Pajajaran. Nanging dina sage mah diceritakeun pasti aya unsur-unsur pemoholana sami sareng ciri-ciri dongeng. Jadi aya pula patalina sejarah, aya oge anu pakaitna sareng ciri-ciri dongeng. Salajengna mite. Mite nyata dongeng nu raket patalina jeung kepercayaan masyarakat karena bangsa lelembutan atawa perkara-perkara nu goib. Contoh dongeng mite anu paling terkenal, nu paling kawentar nyata eh, dongeng Nyi Kidul. Nah, eta tos pada mapung sadayana ge. Tos uninga yang cerita dongeng eta mah memang mite eh, ngandung mitos nu kuat. Nah, salajengna ya aya sakedik cara ngedongeng. Nah, mungkin dina lowongan salajengna oke aya tagihan perkawis cara ngadongeng oh ya serta acan karena video aya fungsi heula fungsi dongeng. Nah, dongeng teh urang sok nyebatkeun atau napi akronim tina ngabobodo anu cengeng. Nah, tapi upami ku urang diparul palur lebih jero mah dongeng teh lain ngan saukur ngabobodo anu cengeng hungkul, tapi mibanda tujuan sejen. Nu kahiji nyaeta fungsina ngarah anak incu urang apal kana turunan. Teras ngarah anak incu nyaho kana panca kaki. Biasanya dina dongeng kapaluruh oh panca kaki orang teh ti dieu aya turunan ti saha ti saha ti saha. Teras ngarah anak incu apal kana asal muasal tempat. Sapertos tadinya Gunung Tangkuban Parahu ku ayana dongeng sasakala orang jadi apal oh iya asal muasal sok sanaos. Memang di eusina oge eh, aya unsur pemoholanannya. Teras ngarah anak incu apal kana kaayaan lemburna. Teras eh,
Anu terakhir ngarah anak incu manggih luang tina pagawean karuhun pikal bekal hirup. Nah tadi nya aya patalina sareng ciri dongeng anu ngandung ajen atikan. Nah, salajengna aya aya video storytelling ieu mah engke tiasa diputer dina waktos anu pas nya. Ah, sakitu pangintenna tiasa kapihatur kirang langkung nganyuhunkeun dihapunten. Petang deui dina pangajaran salajengna. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.